silaturahmi urang, silaturahmi ibu-ibu hadirna di masjid makrupakeun ikhtiar urang sadayana dina raraga ngalaksanakeun parintahan Allah Subhanahu wa taala, dina raraga mudag ridona Allah, menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kahirupan urang bujang hingga di akhirat di alam dunya ge kakontal aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Da kauningan urang apal sadayana rehi diudag ka mana wae ibu urang sadaya ngalaksanakeun rupa-rupani parintahan Allah, ngalaksanakeun rupa-rupani parintahan Allah, urusan mahdhah langsung ka Allah Subhanahu wa taala, atanapi ghairu mahdhah anu teu langsung kaitan hablum minan nas sinaran papada manusia di antara silaturahmi sapertos ieu teh bagian ti ikhtiar urang, bagian ti usaha urang supaya menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Jadi naon wae di mana wae ayana kaayaan naon wae pasti hirup munggu aya dina ridona Allah, insyaallah yakin tur pasti ketenangan katentreman hirup bakal karaoskeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.